Assalamualaikum, nepangkeun nami abdi Aura ti 10 MPLB 3. Abdi bade nyaritakeun dongeng Tangkuban Perahu. Zaman baheula di tanah Pasundan aya hiji dayang geulis pisan ngaranna Dayang Sumbi. Manehna hirup jeung anjing piaraanna anu ngaranna Tumang. Ku hiji kajadian gaib Dayang Sumbi nikah jeung Tumang sarta boga anak lalaki anu gagah jeung kuat ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang tumuwuh jadi budak gagah, resep morok ka leuweung. Hiji mangsa indungna menta daging pikeun dahareun. Sangkuriang teu nyaho yen Tumang teh bapana tuluy anjeunna maehan Tumang barang Dayang Sumbi nyaho eta. Anjeunna ambek pisan jeung ngusir Sangkuriang ti imah. Mangtaun-taun sanggeusna Sangkuriang balik deui ka kampungna. Anjeunna tepung jeung hiji awewe geulis sarta kesengsem ka anjeunna. Teu lila aranjeunna rek nikah tapi Dayang Sumbi sadar yen eta lalaki teh lain sejen tapi anakna sarangan Sangkuriang. Dayang Sumbi tuluy mikir cara pikeun manggagalkeun anjeunna masrahkeun sarat. Sangkuriang kudu nyieun sangkara parahu raksasa jeung oge situ ato anu gede dina samalam samemeh fajar. Sangkuriang narima jeung ngagunakeun kekuatan goib pikeun ngawangun eta parahu jeung bendungan sakabeh ampir rengse. Dayang Sumbi bingung, anjeunna tuluy ngadoa ka Gusti supaya peuting gancang jadi beurang. Geuwat fajar nyingsieunan hayang ngogorowok sarta Sangkuriang kabeurangan. Ambek pisan Sangkuriang nendang parahu anu geus dijieunna. Parahu eta kabalik eujeng jadi gunung anu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu sabab bentukna siga parahu nu tibalik. Terima kasih.